Sampurasun rampes kunaon ceu di tempat-tempatnya juga anu ngalamun gitu. Ece teh keur loba pikiran nih. Loba pikiran naon atuh ceu? Ah biasa we masalah rumah tangga. Geus 2 poe salaki Ece aya Amir teu balik-balik. Keur pasea? Ah henteu. Nya naon atuh masalahna? Pas mangkukna Indit mah ngomongna rek neangan info. Ayah Amir jadi wartawan ceu? Lain Neni, tapi rek neangan info nomor togel. Sugan teh ayah Amir mata masang togel. Nya eta Neni boro ku Ece oge dipuji, ari pek teh kabawakeun. Nah atuh jadi kitu. Nya awal nama menang masang nomor togel. Jadi weh katagihan. Bahaya atuh ceu ari kitu mah. Nya Neni, atak eta nu jadi pikiran teh. Duit teh beak we dipake masang togel. Leheungnya lamun meunang. Nya menang sakali, elehna puluhan kali. Geus Ece rek moekeun heula seseuhan. Masuk atuh ceu. Skateboard, sketsa bodoh. Skateboard, sketsa bodoh. Sudah pengacara, lupa deh punya gaya. Tertawalah sebelum balik. Skateboard, sketsa bodoh. Skateboard, Aduh, Cek. sketsa bodoh. Ieu calana jero ayah Amir nepi ka geus kieu. Keun bae Neni, aya pepatah mengatakan, Pepatah naon ceu? di balik wajah seorang istri yang glowing terdapat celana dalam suami yang tak terpikirkan. Kebenaran emang Ojon. Otong. Naon Tong? Minta duit jeung jajan. Jajan. Mang Ojon kita boga duit, Tong. Ah wadul Mang Ojon mah. Wadul naon? Teuningan aya duit jeung togel mah aya wae. Cek saha Mang Ojon sok masang togel, ha? Ah geuningan ieu oge keur ngarumus nomor togel. Nya sesuganan atuh Tong. Aya geus meunang Mang Otong bisa jajan. Nya kumaha Mang Ojon we da geus kolot. Aduh. Segede Otong aya geus bisa nembal. Asa cikene kamari Otong lahir teh. Memangna kumaha kitu Mang? Heuh asa cikene kamari Otong lahir ti rahimna manonot. Otong teh ceurik. Nya Mang hadir teh Otong teh keur sedih. Sedih kunaon Tong? Ternyata bapak Otong teh si Abah lain Rapi Ahmad. Neni, nuhunnya geus mantuan Ece gawe di kebon. Sami-sami ceu, geus kawajiban saling ngabantu. Neni rek langsung balik. Moal ceu, engke we bareng jeung Ece. Nya atuh da Ece ge masih keneh di dieu. Rek naon balik ka imah oge. Malah tambah bingung. Sugan we atuh ceu, ayah Amir balik poe ieu. Tapi da nepi ka ayeuna ge eueuh kabar. Di telepon teh HP-na teu aktif. Nah hanya neangan info teh mending ngampleng kieu. Jika nama lieur meureun Neni teu meunang-meunang, matak nepi ka poho ka pamajikan oge. Tapi cek Neni mah jigana balik da ayeuna. Sugan we atuh Neni. Ece teh barang gawe asa teu puguh rasa, sare teu tibra. Etanya cek ku eueuh kabar. Nya Neni, Ece teh hariwang. Bisi aya naon? Antara Hariwang jeung Sono nya cek.
Ih, pasti atuh Neni. Ece teh meuni sono biasa unggal peuting sosonoan. Terus geus 3 poe ece tadi cebon. Kabayang ece sonona alias rindu ke ayah Amir. Ih, Neni, ece teh meuni rindu pisan ka Ayah Amir. Bener cek si Dilannya, rindu itu berat, ece nggak akan kuat. Neni, nu berat mah lain rindu. Naon atuh ce? Nu berat mah nyeu simbut, spray jeung jaket. Kebenaran aya bi Epa. Aya naon gitu tong? Iya, banyak nonton ngerjakeun tugas. Ari Abah Otong ka mana? Cenah mah Indit. Nya Indit ka mana tong? Cenah mah Indit kata Nini. Tapi Otong mah curiga. Curiga kumaha tong? Jika nama si Abah keur neangan info nomor togel. Ah, nu bener tong. Nya bi soalnya si Abah keur kageloan masang nomor togel. Ampir kabeh tong lain si Abah wungkul. Sok gerak kerjakeun tugasna, meh gancang beres. Nya bi ieu soalna sebutkan spesies makhluk hidup yang telah langka. Gampang tong eta mah. Naon bi? Parawan tong. Mang, Woi, pinjam handphone. anger atau panggil jeung mamang sak nyem handphone we jeung handphone. Nya. Hang jajan naon ngomong. Nah, asa tara-tara jual nawaran hayang jajan. Sesugahanan we penting ayeuna meunang tong. Ah, can ge puguh geus nawaran jajan. Yakin penting ayeuna mah meunang pasti meunang. Nah, kumaha kitu, Mang? Dirumus ku Mang Ojon geus dirumus make ilmu aritmatika jeung bimistik. Jadi pasti menang ieu mah yakin. Ah, kumaha amang we. Nya satu nyem lah sagedeung. Ngapun ka RW nya. Mang, ai amang penyalur TKW lain. Nah kumaha kitu? Geuning eta dina penukna lawan nomor awewe. Sudah bae. Ngalian. Ayah meni buas gitu ih. Nya atuh pan aya teh sono atuh bun. Udah dia meni sono pisan ka ayah. Nya atuh. Bunda mah pakai lah. Nya ya. Bun, isukan urang balanya. Balanja naon hari ayah kan orang teh keur teu boga duit. Susuganan we atuh ayah menang togel. Irahat teuing aya masang togel meunang. Beda deui ieu mah. Tapana ge 3 poe 3 peuting. Bunda mah teu berharap teuing. Bun, lamun menang togel, duit merek dibikeun ka bunda kabeh. Ayah mah ngolonya, ayah kahayang. Ya kahayang naon ari bunda? Nya pasti we hayang ka bunda. Bunda mah sok ka mana wae. Matakna bunda teh kudu loba nginum vitamin A Supaya naon gitu ya? supaya bunda jelas nempok mana anu tulus jeung mana anu modus. Jon. Jong iki mah geus kaluar hulu jeung buntut nama. Kali kurangi 10% dikali 10.000 tah. Jon hayu atuh cenah rek nganter eueuh ka salon. Kalau mah tuh ce, ican beres tugas ojon ih.
Tugas naon jika nu bener wae nyaho eta mah keur ngarumus togel. Eta togel adalah salah sahiji tugas Ojon. Kelanya cenah keur ngadagoan seseorang. Ngadagoan saha Jon? Babaturan? Lain. Geus eceu mah cicing mun hayang apa mah. Biasana wayah kieu sok ngalewat. Asik. Tukang baksonya Jon. Lain eceu. Ih. Oh. Beliau datang. Halo bosku. Naon atuh Jon? Ieu mah nu gelo. Sanes nu gelo, konsultan Ojon. Hade sarua gelona jeung maneh Jon. Sabaraha bosku? Oke. Aha, hatur thank you bosku. Naon cenah Jon eta teh artina? Jadi beliau mere angka hiji jeung 3. Eta angka rek dipasang ku Ojon peuting ayeuna. Heujeun geus sore ongkor nganter eueuh ka salon. Eta ku keukeuhnya mun hayang ka salon rek naon sih? Rek ngawarnaan rambut jeung perawatan nu beungeut. Sok aneh Ojon ku awe zaman ayeuna teh lah. Aneh kumaha Jon? Heuh eta buuk dicet, halis digambar, huntu di pageran. Nu kumaha kitu Jon? Eta beungeut atau perumahan? Ya, geus peuting urang sare yuk. Sok we bunda rek sare ti heula mah. Menit teu kabita kitu ku ieu. Anger bunda mah sok ngabibita teh nya. Waktu dabongan aya jiga nu geus hoream ka bunda. Lain hoream. Ayah teh keur teu puguh hate. Teu puguh hate kunaon ari aya? Ayah teh deg-degan sakedeung deui pengumuman nomor togel. Oh, sugan teh naon atuh ya? Matakna ulah curiga ka ayah teh. Nya wajar atuh ya, eta teh tandana bunda cinta ka aya. Nya syukur atuh lamun kitu mah bisi we bunda macem-macem nyangkana ka ayah. Nya moal atuh ya, pan urang mah pasangan martabak, bunda anu manisna, aya anu spesialna. Bener pisan bun. Bunda boga kacangna, ayah boga nogna. Skateboard, sketsa bodor. Skateboard, sketsa bodor. Urang sunat boga cara euli pade punya gaya. Ketawalah sebelum baheut. Rek ka mana Jon? Rek kaharep rek balanja. Nah jiga anu keur bungah kitu Jon. Saha nu bunga biasa, ieu mah biasa tuh. Kaciri Jon tinu beungeut oge, Ojon jiga anu keur manggih ka bungah. Tapi ulah beja-beja cenah. Jadi 2 angka anu pamere ti nu gelo kamari ku Ojon dipasang. Terus tembus. Asik, atuh ece bisa ditraktir baso. Pira baso mah atuh babari, kari meuli, kari am. Hebat Ojon mah, teu jiga Ayah Amir. Emang si Ayah Amir kumaha gitu? Cenah mah karek balik kamari geus neangan info. Teuing ka mana? Boa-boa si Ayah Amir datang ke makam anu keramat. Sabab ce loba jelema anu datang ke makam eta. Jika nama nepi kacul pamajikan. Ojon mah teu nepi ka kitu ce. Nya Jon, kudu bager jadi lalaki mah, kudu satia. Bener pisan ce. Teu sakabeh lalaki buaya. Nya Jon, aya oge anu babi. Ayahku ngeunah kieu nya. Isuk-isuk moyan sabari nginum cikopi. Aduh. Bun. Bunda. Nya ya. Aduh. Cik, kumaha geus ditulis daftar balanjaan? Daftar belanjaan naon ari aya? Eta kebutuhan sapopoe sembako. Oh, juga nu boga duit wae ayah mah. Ulah salah. Ayah menang togel. Nu kamari dipasangan menang 4 angka. Nu bener ayah.
Nya sakedeung deui aya kabanar togel ayeuna. Urang bakal beungar, bakal boga mobil, imah anyar. Alhamdulillah, syukur ayah. Sika tuh pangmawakeun calana anu ngagantung di panto dapur. Calana nu mana ri ayah? Calana anu hideung. Calana anu hideung mah da keur dikeuman ku bunda rek diseuseuh. Diseuseuh. Aduh bun, gancang cokot calana gancang. Kela atuh ya. Diseuseuh. Aduh. Gancangan bun. Nya ya ieu kira. Ieu ya. Aduh bun. Tanda bukti togel teh ku aya disimpan dina calana ieu. Ah, mana ya? Aduh, rusak bun. Wah jadi berat. Ayah balik ya. Ulah kikituan era ku tetangga ayah. Tolongan. Itu ayah ambil gelo. Tolong. Ya, ayah balik ya. Ayah balik. Ayah istighfar ya. Ayah. Kumaha tuh Neni? Ya, balik ya. Era ku tatangga. Ayah. Skateboard, sketsa bodor. Skateboard, sketsa bodor. Urang sunat boga cara elu pade punya gaya. Ketawalah sebelum banget. Skateboard, sketsa bodor.